Saha eta nu ngarengkol siga ucing gitu. Oh, no, no, Sahanya. no, no. Saha ieu? Pak RT, nyerawas Maneh, Sep? nya Pak RT. Aya naon yang ngarengkol di saung urang euy? Pak RT abdi teh keur sedih teh Pak RT diusir ku pemajikan. Kada ngusir teh aya permasalahanana kunaon atuh? Kemarin hayang nyanung tawa naon gitu diusir teh. Nya peda abdi nganjuk HP, itu pemajikan edan Pak RT. Alah, barang teu sapira lamun ti awewe wajar gitu dah. Aya HP mah teu sababaraha. Sigana ceuk Pak RT. Sok muter film teu pararuguh sigana matak jadi masalah gitu. Nya Pak RT dah kapena ku pemajikan dah nu sok lajo film zaman ayeuna teh Pak RT. Da peupeuje ke Pak RT nya omat jarauskeun para ditumanya. Omat pamali eta teh ulah sok ieu. Dina HP mah urang mah kur sacukupna nelepon ke keluarga gitu. Sok Pak RT ayeuna urang ieu urang susul si nyaina ka itu. Urang bejakeun tuh datang ka dieu gitu karunya. Nya nuhun Pak RT nya. Heeh. Abdi tos teh Ai sugan teh anak kucing. Ngarengkol we. Mae dede ka si nyai dek